Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun kaulanun sumeja unjuk tinggali. Yuk kita ke jos yuk. Mangga kasih berasum apa mama? Terus ada jantan bapak satrasna. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Calon panganten dan yang nggak jadi senang pening sepi hati sudah bisa pemohon mugia wargi sadayana bersama kapunten kayak bos taya tayaan samponamun kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hiji, dua, tilu, bebaskan. Bapak-bapak, ibu-ibunya gerak gitunya. Ibu-ibunya gerak gitunya kan? Masing-masing. Hiji, dua, tilu. Yang buatan minumnya masing-masing. Udah tuh nabi nabi ya. Para lihatkan anak-anaknya yang apa? Kalongan apa? Kalongan. Nah. Sumeja unjuk tinggali. Kadang tangkap tino angga
Jangan Bapak seterusnya margi ngagabung Bapak Ibu sareng besan semangga. Sumping keluarga calon pengantin pamakan. Mangga caralin dina tempat anu parantos disayangikeun. Mayadillahu fala munilala wa mayudilhu fala hadiyalah. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para ustaz, miwa ustazah, anu dipika hormat, keluarga besar, keluarga jembar, keluarga pengantin pamakan, keluarga Bapak AKBP Satria Mudi Albar SHMH, kali Ibu Aurelia Cika Zahwa Putri Eskom MKOM. Anu dipika hormat, keluarga pengantin istri, Bapak Cielo Abelda Akwila SBD, kali Ibu Naila Keira SHINT, para sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu, para wargi sadaya dan sami rawuh nu musim kuring dipika hormat, mugia dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Ibu Aurel keluarga calon panganten pamaget, hapunten pilih panampian ti Bapak Abel kali Ibu Naila, tepih tina titit, sur tina titi, pasikeun mahar ka istri anu dipigarwa ku hideung halayan pinuh ku karidoan upami aranjeunna masihan mahar ka hideung halayan hate hubungan saanyana hideung kudu nampi pamasihan eta halayan hate hubungan oge. Quran surat An-Nisa ayat 4. Mustari kemudian dilihat dalam mangsa sim kuring ada di patang apa tahu buka pacial sareng Ibu Naila anu kawin di sorean insyaallah pada ngomponan pasti dijangki anu kantosan maya sudah carita waktu sebaheula mangsa munggaran patepatna kawis anu dicatat mangsa aya-aya tukang nyandak jenisna calon pamanten pamakrina anu dipalar mulia sing aya dina ketuhanan mana sadayana oge persalapi kana sagala rupi anu sakieu begitu khususna si goreng Ibu Asmana calon panganten pamakan pada yang lahir jenisna anu penting sepi ku hati sudah ku pangabisan komo hatan cacadakana kumaha walerati keluarga calon panganten istri nu alhamdulillah tos diwakilkeun kasepuhan ti calon panganten istri kanggo ngadugikeun biantara penampilan anu kusir kuring dipika hormat Bapak Insinyur Haji Rafiq Irsyad STMT kanggo ngadugikeun biantara penampilan mangga dihadiran. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma para wadi, para sabilunggah dina ieu waktos khususna Ibu Rahmana miwah sepuh calon panganten pamagen oge sadayana Bapak Ibu sepuh anu urang kali anu kusip kuring di keluarga pisan tanggalna aya ruana tatamu mangatarwa hajat saya hatur nuhun sakitu wae sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, nu kurang di atas pados ka tempat nu parantos di saya. Jamila Andromeda Muhammad Raihan, beres. Calon pengantin istri Triana Desmita Aurelia, beres. Cek Andro terus lengkap ka dieu teh aya maksud naon ka kita. Perang piring jeung gelas hungkul nu kadang ku tetanggi teh nya. Kedah jadi contoh tah tetanggi teh tinggal kita meureun jadi contoh mah bahasa teh ngagosip teh tinggal kulawargi Cek Andro mah cenah meni saloleh soleha cenanya. Tah ya sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah nikah jeung kawin kana dieu. Kaulah nikah jeung kawin kana dieu. Kanen Triana Desmita binti Sialo Adela. Kanen Triana Desmita binti Sialo Adela. Putri tegas Bapak. Putri tegas Bapak. Mas kawin perhiasan emas 2,5 kg. Mas kawin perhiasan emas 2,5 kg. iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max. Dibayar kontan. Dibayar kontan. Tapi nikah syarat kawinan Neng Triana Desmita binti Siawa Abeda Putri tegas Bapak kalayan mas kawin anu disebutkan dibayar kontan. Bapak carioskeun ke spontan diwalar ku Neng kita Neng bojo anu paling geulis sa alam dunia. Bojo anu paling geulis sa alam dunia. Kuaha pasikeun ieu mas kawin ka Neng. Kuaha pasikeun ieu mas kawin ka Neng. Mugia manfaat sareng berkah dunia akhirat. Mugia manfaat sareng berkah dunia akhirat. Diwalar ku Neng kita ini. Sarogen Neng anu paling ganteng sa alam dunia. Kun Neng ditampi ieu mas kawin. Mugia manfaat sareng berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. So, lalauna atuh kalah, lalauna so, lalauna tinggal atuh bojo hidup teh geulis. So, tinggal. Alhamdulillah. Mas Nense, ayeuna foto sana tinggal saling tinggal. Tunggu pendanto serakan lagi. Oh gara-gara ngomong wae ieu mah. Ayeuna tinggalkeun jerona. Nah. Enggak, dokumentasikan. Hasil dari kedua Bapak carioskeun ke spontan diwalar ku Neng kita Neng bojo anu paling geulis sa alam dunia. Bojo anu paling geulis sa alam dunia.
Kuaha pasikeun ieu mas kawin ka Neng. Kuaha pasikeun ieu mas kawin ka Neng. Mugia manfaat sareng berkah dunia akhirat. Mugia manfaat sareng berkah dunia akhirat. Diwaleun Neng mitaina. Carogen Neng anu paling ganteng sa alam dunia. Kun Neng ditampi ieu mas kawin. Mugia manfaat sareng berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hasil dari kedua Pertanyaannya segera tatan ke pelabuhan. Kuring dugi kahormat para tos jadi kailaharan tina tarsuna oge aya tradisi nyaeta sulkeman. Diwakit di kadungan salami salapan sasi. Dirorok di orok. Ditimang budak. Dan kapeget ku pancen sanes. Nanging mugia mama kuning mugia ditampi semah sungkem abdi dinten ieu sagala rupi kadieu sareng bimbingan Bapa oleh nate ngadidik ngaping siang sareng oge dugi kakiwari tiwangkin dinten ieu abdi seja nyirurung dina kaweningan kalbu mama. Ngabimbing abdi lir ka putra bituin indit beuteung Bapak diwangkin dinten ieu putra seja nyirurung dina kaweningan kalbu Bapak. Neda jian pinuang mugia abdi biasa nyubadan sagala rupi pancen kahirupan angkon yang minta teh duaan wae wios lagi di baturan wios orang panggil wae nya mangga teh Nanda waktu silaran tepat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Resti khusus dina acara prosesi adat nikahan dinten ieu. Bapak-bapak sareng ibu-ibu, sanajan alurang teh ayeuna atos aya nu aya di zaman modernnya, alurang teh ulah mopohokeun adat-adat anu atos dituyukeun ku kaluhur-alurang di zaman baheula. Oke, Neng minta sareng Cep Ando amun atos di rumah tangga teh kedah biasa ngabagikeun rezeki anu diboga ka jalmi anu butuh, ka tanggi, ka dulur, omodi ka dulurnya. Ulah permen anu rasana oge amis. Mangga ka dulur sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Saweran urang mulai.
Nepikeun katurun tangan si Ambu eta. Ambu pulang saeureun Ambu. Ambu. Minang sabaraha Mas? Sabaraha Ibu sabaraha? 50 juta. Iya. Iya sekarang nih. Tadi teh menang Aji sabaraha sawira teh? 1, 2, 3. Sakali. Ieu mah tinggal disebutkeun ku Ibu Hajat parabdi. Jadi kaluarkeun sadayana nya Ibu Hajatna. Akhirnya disakeun naon? Ieu Ibu Hajat sabaraha urang teh? Tapi teh aya 50 ribuan mah lagi. Nya ieu teh disebutkeun deui saeureuna. Oh, atas lagi cenah Ibu atas lagi. Oh. Apa gitu cenah Ibu? Tilu, tebekeun. Ya, manis semangat kaharo mempelajana kemudian tenaga ageun cenah. Sok ayeuna mah kawajiban Neng Nita salaku istrina Cep Ando kedah biasa ngawasuh sampeana Cep Ando anu kotor. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, ieu teh ngalabankeun bakti istri pacar oge. Leres sanes ngarendahkeun derajat Neng Mita. Ieu mah akan jadi kewajiban istri pacarna. Bapak-bapak ibu-ibu nya kedah kitu nya. Ibu-ibunya kedah kitu nya ka. Kedah kitu, masing-masing. Cemina sakumaha aya masalah teh nu hiji na kudu menangkeun. Cep Ando Neng Mita. Warna-warna Kudu silih aya paminisna. atas padet. Sok ayeuna harupatna tiasa dijemur ku duaan. Tah, oke, anu sana babati abdi tolongkeun nya. Tah ieu teh ngalabangkeun oke amun Neng Nita sareng Cep Ando boga masalah dina rumah tangga teh kedah dibereskeun. Iya, betul. Tah ayeuna Masalah eta alus jauh katutangnya. buang sing jauh tong ditentang deui. Acan potong. Sok, buang masalahna sing jauh. Katutang. 1, 2, 3. Kita mau panganten ayeuna kaleuheun nih. Cep, kaleuheun. Kahana, kaleuheun. Geo. Ayeuna 1, 2, 3. Bener. Alhamdulillah. Ayo teh ngandung hati masalah ibu. Saja salah. Ya, iya. Ibu, bahas dari dia kan perjalanan. Gimana? Datang ya, perluan anak-anak Ayeuna mah tos ngandung anak. Bapak. Lalongan apa Pak? Lalongan. Nah. Aku sini ya.
Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum wa bihoyen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.